awewe teu nurut ka urang bacakeun. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Usapkeun ka bunanana. Nurut ujianana. La illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Urang ge lamun aya kebo ngakal bacakeun ieu. Bacakeun ieu. Sia mah dibere-beridan bangun teu percaya ka aing. Jidu badak kula walawara ngalawan kiai memang kumaha gitu. Ayat-ayat lamun geus digunakeun ku kiai, masyaallah. Lain lalawara. Baca ayat ieu. Bacakeun ayat ieu, aya sapi ngakal bacakeun ayat ieu. Aya kuda ngakal bacakeun ayat ieu. Aya naon bae nu rek ngahantem ka urang, bacakeun ayat ieu. Jarau jawara bangkawara ka urang. Anggap orang ieu teh pedet. Pedet sia. Diuk sia kuai. Bacakeun ayat ieu. Awewe ngakal bacakeun ayat ieu. Pedet sia. Ujian ada nurut. Nu di luar tuh nyahoan. Lamun kebo dek dipencit haju hese di talianana bacakeun ayat ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Cituhan leungeun urang tah. Po. Ciduhan muboh loba ciduna. Usapkeun tah kadinya tah ka hulu kebo. Set hulu kebo usap-usap. Usap-usap hulu make cidunu tadi tah. Sok cobaan. Beneran ieu Mas. Beneran ieu lain lalaga nih, lain lalaga. Ciduan. Kuek-kuek. Enggeus. Yo geura talian nurut. Ieu jampena lain lalaga, naon bae. Awewe teu nurut ka urang bacakeun. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Usapkeun ka bunanana. Nurut ujianana. Aduh, ya jawara. Menjawara. Bacakeun ku urang. Jawara marah ka urang. Nyada tulak cangkeng geus lain di dieu. Tenang, ulah gimbir saeutik-eutik acan ieu ayat dibacakeun ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittakhadhul ajla sayanuluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil. Sia ya kurang itu. Boleh ke bikin kumaha ge. Ayat ieu mah kumaha gitu. Lain lalawara. Ye. Tah kiai geus jahok wari carana be carana. Diwirid ulah loba-loba sapeting diwirid 625 puasa 113 poe. Siapa yang manjur mau puasa? Oh tidak tuna. Yang manjur untuk puasa-puasa. Oh tidak tuna kudu puasa bae tetep bae.
masih kena aya ulah waka dicari ulah waka di naon ngaranna diwirid masih kena aya syarat-syarat nu lain hadiah dan lain sebagainya coba cenah kieu itu wah tuh mah kudu ojol jeung sapi wiridan eta mah ieu keur carita pan itu maknana sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid hina fil hayatid tah wa zillatun fil hayatid jadi hina sia hina teh eleh berarti kan langsung Kangjeng Nabi Musa naik cekel ku Kangjeng Nabi Musa eta anak sapi beheungna maka nu dicekel teh tak sageus teh beheungna teu berdaya eta anak sapi dijengjing ku Kangjeng Nabi Musa eta kabeh kaum nareulekeun buagah amat hati Kangjeng Nabi Musa sakumaha ngajingjing anak kotok apan gede anak sapi mah tuh Kangjeng kumaha ge mun kitu anak kotok bebek lah bebek soang kaharti lah soang pajen teh kumaha ge atawa embe kaharti ieu mah kan anak sapi cekel beheungna bawa ku Kangjeng Nabi Musa datang ke kota Kangjeng Nabi Musa langsung nyokot bedog pencet ku Kangjeng terus getihna dikumpulkan dibawa ke laut Yordan begitu dibawa ke laut langsung jelema-jelema anu encan tobat kita nginum cai laut eta begitu nginum cai laut nu tadi teh langsung mual kalaluar cai ti ceuli ti irung ti mata ti unggal-unggal liang ulah lalahora tuh mentak lamun aya jelema maling geus sarua bae aya jelema maling hayang kajawan pamalingan bacakeun ayat ieu Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina takhadul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin coba aya sabaraha urang dicurigakeun inum aya 10-an inum tak henteu nanaon maksudnya teh aya pengaruh naon apa henteu nanaon horeng nu malingna kiai atuh paingan atuh batur warakinan oreng nyana pamalinganana da ieu ayat lain lalagan gagah pohara jasa masyaallah والذين اتخذوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والله alam mimmaradi sanya jelema ari jelema anu beramal ngagawean kana amal-amal goreng tuluy tobat ieu nyabut di tina kagorengan mimba dia sabada manehna ngalaksakeun geung kagorengan ajwa amanu ngimankeun ka Allah babari jeung Allah mah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim sanya pangeran anjeun min ba'diha sabada tobat yakin sang pisan ngahampura tur dedeh jeung nya nginahin urang boga pangeran Allah mantep jasa urang tadina kurang beramal bahkan urang baheulana teh kungsi kabair ngaranna ge pergaulan aya mabokan aya zinahan aya malingan ieu mah asalna mah dosa panggedena aing nyundul dosa aing ka langit loba-lobana dosa ulah leutik tobat ke Allah tuturkeun ayat ieu boro-boro kakarak zina kakarak mabok cacak-cacak musyrik nu tadi ngaibadahan ti Allah teh pindah ka pedet balik wari tobat Allah ngapura eta kan geus kaluar tina aturan sabenerna mah teh pangeran teh dianggap pangeran Allah teh kuari mah dianggap deui pangeran dihampura bae ku Gusti atuh komo ieu kakarak ge mabok kakarake zina kakarake maling tobat ke Allah atuh dihampura jasa asalnya an tobat da moal balik deui aing ngarasa aing teh salah
baheula aing mabok aing ngarasa jasa salah, baheula aing zina aing ngarasa jasa salah, dek dikukumahakeun nyangakeun ka Gusti Allah nu bogana aing baheula mah keur apeng-apengan aing teh dipelintir ku nafsu. Ayeuna mah aing anu melintir nafsu. Aing baheula mah geus pokona mah jadi jurig we, pokona mah lain jadi jelema. Kuari tobat ka Gusti Allah. Allah mah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Hampura Gusti Allah mah babar. Asalnya mun tobat tina maling kembali ke tobat urang tina zina ulah loba omong. Tobat urang tina mabok geus urang tafakuran. Aya sesa-sesa urut baheula urang teh keur jadi jawara maling anu kembalikeun lamun ingat, lamun teu ingat bikeun ka fakir miskin. Beres. Geus sirup ka Allah bae, moal kebeli asana aing bae. Urusanna jeung Allah. Sedengkeun Allah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walamma sakata wallahu a'lam.